Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Wal fajri Perhatikeun balebat walayalin ashri jeung peuting anu 10 wasyaf'i wal watr jeung nu jangkep jeung nu ganjil wal laili idza yasr jeung peuting upama liwat janari. hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Naha hal eta teh teu jadi perhatian pikeun jalma nu boga akal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Naha maneh teu nitenan kumaha pangeran maneh nindak ka kaum Ad. Iram dzatil imad. Nyaeta kaum Iram anu mibanda bangunan nu ngajalegir. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Anu can kungsi aya tandingana di saantero nagara. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Jeung kaum Samud anu ngangkat batu-batu gunung anu galedde kaleng. Wa fir'auna dzil autad. Jeung Fir'aun anu mibanda tugu-tugu anu tohaga. Alladzina taghaw fil bilad. Anu kumawasa sewang-sewang di nagara-nagara. Fa aktharu fiha al fasad. Di dinya manehna loba nimbulkeun karuksakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Ku kituna pangeran maneh nibankeun siksaan anu pohara nyeri ka maranehna. Inna rabbaka labil mirsad. Saestuna pangeran maneh tetep nalingakeun. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Mungguhing manusia upama dipaparin cocoba ku pangerana ku kamulyaan jeung kanikmatan maranehna nyarita pangeran abdi geus maparin kamulyaan ka abdi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jeung upama anjeunna maparin cocoba ka manehna ku jalan ngurangan rezekina pokna teh pangeran kaula geus ngahinakeun kaula. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Lain kitu malah maraneh anu teu daek ngamulyakeun budak yatim. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Jeung maraneh nu teu daraek nguar ngajak mere dahar kanu mariskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Jeung maraneh ngadalahar harta banda warisan batur kalawan sarakah. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jeung kadedemes kana harta banda kabina-bina. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ulah kitu nalika bumi digenylongkeun satarikna. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jeung datang timbalan pangeran maneh sarta malaikat baris ngajejer. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra. Tur dijagragkeun dina poe eta neraka jahanam. Nya dina poe eta kakara manusa areling padahal keur maranehna geus taya deui gunana kaeling teh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pok manehna nyarita tada teuing hadena upama kaula tatahar keur kahirupan kaula di dieu. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu
أحد nya dina poe eta moal aya saurang oge anu bisa nyiksa cara siksaan anjeunna ولا يوثق وثاقه أحد sarta moal aya anu ngaborogod saurang oge cara pangborogod anjeunna. يا أيتها النفس المطمئنة Yeuh jiwa nu ngah-nangahning mutmainah ارجعي إلى ربك راضية مرضية bae maneh gera mulang ka pangeran maneh kalayan ridho jeung dipirido فادخلي في عبادي gera asup ka golongan nu kumaula ka kami وادخلي جنتي jeung bae gera asup ka sawarga kami